Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang? Mudah-mudahan hidup sadaya aya dina kaayan sehat walafiat. Tepang deui sareng ibu dina video pembelajaran bahasa Sunda. Dina video pembelajaran ayeuna, urang bakal ngabahas ngeunaan iklan layanan masyarakat. Tujuan pengajaranana, sabada yang saya diajar, hidup dipiharap bisa ngidentifikasi ragam atau jenis informasi, bentuk, jeung struktur teks iklan layanan masyarakat, ngeunaan rupa-rupa kegiatan, serta bisa nyusun jeung komunikasikeunana. Sajan ngebahas iklan layanan masyarakat, urang kudu apal heula naon anu disebut iklan teh. Iklan atau sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun ngawanuhkeun, nawarkeun atau mere informasi ngeunaan hiji barang atau hal. Iklan kabagi jadi iklan komersial jeung iklan non komersial. Ari iklan komersial nyaeta iklan anu tujuanana pikeun neangan kauntungan, boh material, boh non material. Contona iklan produk, jasa, jeung rea-rea deui anu tujuanana sangkan anu nampo iklan teh meuli eta produk atawa ngagunakeun jasa anu diiklankeun. Sedangkan iklan non komersial mah teu ngandung unsur komersial, hartina teu ngarah piuntungeun. Contona teh nyaeta iklan layanan masyarakat teh. Jadi, naon anu disebut iklan layanan masyarakat teh? Iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukeun ka masyarakat bari henteu miharep keuntungan. Ari maksudna mah umajak sangkan masyarakat migawe pagawean anu hade atawa ulah ngalakukeun pagawean anu teu hade. Anu dipiharep sangkan kaayaan teh bisa leuwih hade utamana pikeun balarea ka hareupna. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Ciri iklan layanan masyarakat diantarana nu kahiji teu ngandung unsur komersial, hartina teu ngarah piuntungeun. Nu kadua eueuh unsur produk, boh barang, boh jasa. Katilu anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atawa organisasi sosial anu teu neangan kauntungan. Nu kaopat mangrupa atikan, anjuran atawa uara pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean hade. Nu kalima miboga target anu leuwih lega ambahanana tibatan iklan komersial. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Di antarana aya 3 hal, nyaeta komunikasi, atikan, jeung seni. Dina segi komunikasi, iklan layanan masyarakat mangrupa media pikeun nepikeun pesan-pesan anu tangtu, mangrupa alat pikeun mangaruhan balarea sarta kudu ditepikeun secara persuasif. Dina segi atikan, iklan layanan masyarakat teh kudu ngatik, ngadidik masyarakat sarta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat kana hiji perkara anu dipiharep bisa ngarubah tingkah laku masyarakat. Dina segi seni, iklan layanan masyarakat teh mangrupa alat pikeun narik perhatian sarta mangrupa ebrehan ajan inajan seni. Ku kituna iklan layanan masyarakat teh kudu endah katinggalna. Tiasa dititenan di dieu aya sababaraha contoh poster iklan layanan masyarakat. Di antarana nu kahiji aya iklan anu umajak sangkan urang eureun ngarokok. Nu kadua aya poster anu umajak sangkan urang tartib di jalan. Anu katilu aya iklan anu ngajak sangkan urang taat bayar pajak. Cara midangkeun iklan. Sakumaha umumna iklan layanan masyarakat oge ngawangku 3 cara dina midangkeunana. Nu kahiji audio, nyaeta iklan ngan saukur kadenge suratna hungkul, saperti iklan dina radio, wawaran, jeung sajabana. Nu kadua visual, nyaeta iklan ngan saukur katenjo gambarna hungkul.
seperti pamflet, poster, baliho, spanduk, buklet, stiker, jeung sajabana. Nu katilu, audiovisual. Artina iklan kadenge jeung katejo gambarna, seperti iklan dina televisi atau dina internet anu diunggah dina YouTube. Mung sakitu materi anu tiasa didugikeun dina dangat ayeuna, tepang deui dina video-video pembelajaran salajengna. Ulah hilap jaga diri ku cara ngalarapkeun protokol kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.